Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelum atau sesudah mendengarkan video atau audio ini, jangan lupa ya like, subscribe, dan share agar semua orang jadi tahu. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Gedong tur kali sambung pakulingan ya sepi ngetim pepetetan samia murad samia murad palimping anjek maneh banglus lampahipun ieu astra jingga anu kalasan pisan ayeuna teh aya di bumina nuju ngangluh bingung anu teu manghitung-tung susah mana anu taya sudana ras ngingetan zaman kiwari boy hidup aing kieu wae ya lain aku mah bae aja kan baru silang kirsa kan biasa we nih naon eta ye bingung jeung susah teh leh ngicrik-ngicrik tong digulung teuing ka bingung mata pegang Kang oh iya akibat tina kearalan kasungkanan hirup di alam dunia mana musibah naon eta Kang neuleuh batur atuh da brubreh itu ieu oh enyang heuy di janela di dieu ya apa kinya Kang bari nempok dibuatkeun ka lebah awang dibuatkeun oh naon ceuri aduh ewon eta na janela wae ka tukang kasawangkeun aing ka lebah teh aduh nempok dibuatkeun bebegig jeung garupay kadubak angin jangan kumainyeuna we akang oh itu jeung kapelet kudu tunggu ning anu tunggu teh Kang teuing mah ijot meureun nah betul heraman kitu hirup teh ini tuh anu cengekeng galeng saha teh euy nu keur kadurukan meureun piraku nu ngorek memorosotkeun calanana punten ampun meureun keur bebekalan anu keur nyumput banget nu keur ngisikan nya tuh geuning langsung cecempeh nu keur kababatan heeh lain anu dipikir bolak-balik di papai dirasa-rasa ieu dewek kumaha Kang hah perkawis naon ceh sorry aduh ampun kieu nya euy karasana nu nyandung nya eta Kang aja Kang teh nyanung nyandung aing teh aduh itu Kang aduh ampun lain roya aing teh kapaksa we ari teh sosial mah kan euy sia bisa jadi banyak kan adan kalau ngomongpaatkeun ieu nya waktu ngomongpaatkeun waktu payu mah ini payu nya ulah teh kaseueur nganggur ai lalaki mah mun euy sanajan sakumaha goreng patut oge bisa payu bener di mana menang pelet Kang hah di mana mangi pelet sakaparan-parane ai pelet mah di mana sapangi-pangi dewek teh pangalamanana burber mana Kang sadunya aing geus kaubek bener lain mikiran pamajikan dewek euy kumaha wae teh hah kumaha wae teh aduh ampun sing goreng bogoso teh baheula we memeh dikawin ya ayeuna heeh kitu kumaha ayeuna si Imas beuki dieu teh beuki gede adatna ya Imas saya Mang Jai. Kaiman. Ai mata koki. Bika geuleuheun. Ayeuna teh. Timuruan ke Sinen.
Si Mas ampun deh. Gila. Pemajikan aing datang deh. Biasa pemajikan aing ngalamun dina Baladewa marap siga purna dewa gitu. Pemajikan aing gitu, Mon. Sada manuk gitu nih, Kang. Biasa pemajikan aing mah. Itu. Sada manuk pokai. Dehemu cara urang mah pemajikan aing deui. Baik, sada. Ini gede. Sada kalkum. Aduh, ampun. Memang disadar teh kitu da pemajikan aing mah. Cengiran janya kalau kau bijil dicungat, ayo nama kanyahoan ku aing teh jurig. Oh, na sia di mana be kitu? Marukankeun aing teh geus ngadengekeun cenah capek teh. Ari kitu naon kitu, Mas? Aing teh tadi teh maneh ngocoblah we ngeunah jeung batur nyaritakeun. Nyandung, aing teh nyumput di jero poci deuleu. Oh iya nya nyebut na jero poci. Aduh, ampun Gusti. Aing teh cengiran teh jurig. Naon sia cing jeung ngomong cing cibogo cing ngomong cing. Ka aing sia make nyebut 3 koki. Mata aing teh 3 koki kitu. Lain juga kopi. Aing teh hayang boga akuarium di imah, sanajan imah kuateup oge deuleu. Akuarium teh aing teh geus nawar ka babah deuleu. Nawar 12 juta deuleu. Dibikeun ku babah teh 300 salawe ku aing mah. Malang Semarang. Malang Dewa. Ulah mengpar make nyebut akuarium 12 juta. Dilebak. Haji aya teh ngajual akuarium. Seberapa? Mereka meuli. Seberapa hargana cenah? Boro-boro ke akuarium sih Saya ge deuleu tuh, tempel tuh di kamar. Kitu di kamar nanya naon aing. Bedak geus teu gablek. Tuluy. BH geus kucel. Entak naon ku mehong atuh teh mah hidung. Hidung dia aing mah nyari jurig. Nyari salah. Aing geus sebenarnya mah geus teu hayang geus pamajikan ka sia teh deuleu. Eta. Geus puguh tukangeun Gusti Agung. La ilaha illallah. Allahu akbar. Mentong mah kejeung mewe ngerakeun sia ka tetangga geus pajakeun teh nyatu keur mah heueuh. Aduh. Tapi nanti mah kita nyebut kitu sagala. Kudu inget keur bogohna ka aing. Ka keur bogohna ka aing kudu inget ka keur bogohna ka aing. Kabelan mentas walungan sia teh. Mas, ningeun ka gani. Kabelan sudog-dog tanggal ngigel sia engklak-engklakan. Ningeun si era ku tetangga deui. Ayeuna mah kita gablek ka era. Era mah deuleu ya pamajikan. Katempo ku maneh asalna aing keur anyar kawin jeung maneh. Lawang panto ge heureun awak aing teh deuleu. Tapi ayeuna. Ayeuna naon ku sia? Eta pikiran deui awak. Awak cek kumaha ku aing teh kudu kumaha sia teh. Kurang kumaha aing usahakeun teh dug hulu pet nyawa. Hulu dijieun suku dijieun hulu, ceuli dijieun bibir dijieun ceuli. Deuleu. Bool dijieun bujal dijieun beuheung. Apa Ulah ka mana karep. Pi baheula ge nyaho. Baheula mah bener belana kada jadi pamajikan teh. Aya paribasa dug hulu nyawa. Dug hulu brot nyawa jeung itu teh pamajikan aing mah. Tapi ayeuna kanyataanana aing teh geus jarang delengkahan deuleu. Aduh, itu tepi kaki itu si. Terang-terangan gitu. Nah kudu kumaha atuh aing teh. Aing teh ngadenge selenting bawaning angin kolepat bawaning beja tembung rawat-rawat gendongan lan pikulan. Aduh, pokok udah pidalangeun teh. Ya, mau dikan aing mah. Kedenge beja maneh cenah. Maneh ngadenge beja. Di Kidul Rabul ngelaporan. Di Wetan Rayap. Di Kaler. Di Kaler Gegel. Di Kulon. Di Kolon Ngincin. Kabeh pada nyarita. Tuluy. Maneh teh cenah ayeuna teh kaedanan maneh teh. Satu kangen aing teh maneh teh boga deui pamajikan ieu teh heueuh. Beja, sama beja dulu mentong dipercaya ceuing lho. Ari beja hungkul mah teu dipercaya tapi dia kadenge maneh kalapa bijil dicungha. Naon aing teh naon. Naon. Ya ingat. Orang mana pemajikan mana sih nomor teh? Diontrak ku aing mau diantek deuleu. Itu ente andung aing. Rek dosol sia. Lamun percaya karena iman aing cing kaduruk ya imah. Imah teu kudu kaduduk sakedeung ge amruk.
Masakan mana? Ya imah iya ku mewah-mewah na ieu mah diasupkeun ke asuransi ge mumul narima adalah. Asuransi mana? Asuransi jiwa. Aya asuransi teh naon? Ya si belegug mah. Ari ka kami geuning minang nyari tanyain sing akan teh hayang dahar atuh pangnengankeun deungeun apa eta teh asuransi nu diakan unggal sore teh. Ya ampun deui aya. Tarasi mulanya aduh. Ampun nyebut kana gerhana granat itu pamajikan aing. Nyebut bandrek dan sek. Eta mah baheula keur pengalaman, eta mah keur pengalaman aing jago. Nyebut badminton ge babinsa. Aduh ampun deui. Pangajokeun urang aing pangajokeun ku sia. Aing ngeunang ngejo-ngejonya. Ece kegiran sia. Lain pangi aya mah jalan ciugan. Tadi mah jumpe wae urang ya. Aing teh kesel. Hanas kanu jadi salaki teh kumaha salaki rek balik. Neangan kejo teh nu peuleun, unggal poe ngejo teh bear, hayang puleun diakalan campuran keusih. Heeh, euy. Aing cenah modar. Balik-balik kanan hirup. Aduh. Dicampuran keusih kini alhamdulillah ayeuna mah alus untuk maneh teh melihara rideung nyelam. Aduh. Dicampuran keusih kini alhamdulillah ayeuna mah alus untuk maneh teh melihara rideung nyelam. Paingan. Itu digusar mah. Aing mau tuluy hideung teh inget ka pamajikan aing nu ngora sisi jam. Coba aduh. Sa. Naon? Eta dipayeureun mami wantu nyebut ngora. Lain kalapa ngora kitu. Jeung bayem dihijikeun jadi ngeunah kitu belegug lain naon. Guguhnya da ieu teh ketut. Kadenge mari teu disebut pamajikan anu ngora. Dengekeun ku sia-sia mah sanajan teu ketos oge bau dulu. Bau arti. Ingat ya nyarita bau. Astagfirullah aya gempa bumi. Kami jangan nyebut gempa bumi teh. Lain itu di luar saha. Bedakan kedun. Maaf kitu ulur receh. Nu gelo kitu naon. Makin nyebutkeun nama receh. Oh sabar. Minta. Saha teh? Anjir. Iya teh mau. Cenah kela urang teh heula sakedap. Pamajikan aing jeung ngora ka dieu aduh Gusti aing kumaha gempa bumi. Ngobrol jeung siapa teh? Saha teh? Ngobrol jeung siapa nih? Buka ya. What? Naon si Dedi? Aduh ampun jeung ieu mah masih jika dieu sih. Aduh eta lalaki. Ngeunah-ngeunah ya. Aja paduduaan, papanganten meureun. Lain papanganten Aisyah jeung saha ka dieu si Jem? Jeung saha kan nyusul sayangan ada urang aya tukuan. Jem aduh ampun. Saha itu? Bicara roas ya saha itu? Saha itu kan? Eta tetangga babaturan aing. Ayeuna mah nyebutkeun tetangga secara kehayang mimiti. Akang kadang Ya, cilaka aing kaboker. Tadi lah kadang Ya Aja bisa juri. Karena macam mana saya teh ieu mah sih. Aisyah ijem nek naon atuh datang ka dieu aing janji bare teh ku aing dikawin tapi sia ulah datang ka dieu belegug. Astagfirullah dikawin. Nya mah pati-pati datang urang ge aya ke rumah. Heueuh atuh nyuratan matak naon ka aing. Tak usah pakai surat-surat kah. Aduh, pamajikan aing. Ayo, penting mah. Keke itu saha, anjeun teh saha. Lembur mah tuh daya mana bayar karang panglahiran saya tingin sih. Ya pulang saking Cirebon. Sakingan di. Anjing kenapa ya? Peduli teuing. Harus apa sih, Rok? Rentang-rentang mantong. Harus yang si cepot. Si cepot teh saha, palaki aing deuleu tuyul. Laki aing, janggos ya. Berani sama gue ya nyebut jangol. Ya, coba-coba udah maju kayak terserjana kan. Kurang ajar, ini mana apa kon wari barang aku. Lagi dan mata. Apa sih kek? Punya. Ingat. Betul mana sih akhir kira-kira. Kewel. Kurang ajar. Aduh dia mah, jadi pamajikan anu ngora teh. Astagfirullahaladzim, panya aing teh bidadamri. Gusti nu Maha Agung, eta huntu mi tiga hawu.
ngahinanya. Awak potongan kebong ngendong. Alah. Kebong ngendong ka aing jadi ka uncalnya leung-leung. Mana ya para sete alun eta awak eta dada di jalan tol. Gua tahu sentuhan-sentuhan beneran. Alah, kenyahoan penting jeung aing. Penting jeung aing saya teh teu kapake. Alah, penting jeung aing panco aja juri. Ya nyebutin panco, galah hayu. Majikan aing para saya euy. Ampun euy. Lain euy. Lain kuna naon ieu pamajikan aing datang deuleu ka dieu jadi duanana pas saya ih kumaha ih. Bisa. Giliran di aing penting laguan geus ada laguan. Diragaji siapa aing beungeut teh. Alah, sia mah dikampak ku aing siana teh. Eta muncul digeget siapa aing. Ya disoekeun tumutna, dihandapna ti kalumut digetan kala 12 aing. Dibitekeun sia eta buuk teh ku aing yuring. Sia ku aing di baledog ku bumi sakilegana mah sia. Ya bila teuing sih ya. Sing pake aturan sakawanitaan. Nyaho salah si aing teh boga pamajikan tang rasa teh sia teh geulis. Dengekeun Teh nyaho teh boga taki, teh nyaho boga pamajikan. Pentingna mah kawin asa aya nu ngucarakeun. Pentingna mah laki sia bogohan ka aing, deuleu. Aduh, eta mun capetan kitu tang rasa teh geulisnya. Alah, banget aing teh juga bujur sia deuleu. Masih bisa tertawa ya? Masih bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Ngomong gitu sia juga juri kiwi-kiwi teh. Make nyaritakeun salaki aing teu puteun poe ya. Aing mah jelema intelek gua teh menak deuleu. Merak jinggo. Aing mah harus alah eta daster mun sebut memuncangan. Komo eta mah make rok. Aduh, ila lapisan atuh make rok teh. Ni rok karang oge ni aya, teu hayang kabisa meureun lalaki. Tabipis ni ngagareleng juga dibeungkeut ku benang rapia. Geus eta ngomong we. Muncul wani mah kadong antara. Itu teh bisa ngawal pamajikan, cepot mah. Jam sia teh kumaha ieu teh pake datang ka dieu si aing janji kumaha bareto belegug. Janji kumaha aya lalaki teu balik-balik. Heuh atuh hampura we da aing teh balik teh cuma duit belegug na aing kudu mah teh munding teh taplokeun kada boga sia. Tuh eta lalaki deui nya keluar jeung lalaki mending beut. Percaya salaki aing mah berarti masih sayang padaku. Padaku. Itu buktinya pada tangkurak sia mangantep. Kenyataannya aku masih dicintai. Tak usah ya. Aduh menyan siang teh sakedeung deui ya. Entah ngadu menyan jeung aing mangadu rahul hayu. Aduh bang. Ayo cepet. Urang balik. Aduh enak aja Allah. Mas potong di lawanan lanan aing dik najakeun heula ka si Ijem. Sok tanyakeun. Ai selain teh Jem datang ka dieu terek naon atuh maksudna sing. Sok jawab Yo dulu. pati urang datang ka dieu lamun eueuh kapelentingan. Kepentingan. Naon belegug. Naon. Masa tuh ka warung hutang beungeut ngajegur. Geus sabaraha si Jem hutang ka warung teh dieu. Geus teu ka itu hayu balik heula. Urut nganyuk naon atuh sia teh. Oke nyebutkeun nganyuk naon ai urang di paraban naon kumaneh. Geura oge lilana ditinggalkeun kumaneh. Pan sia teh geus gede mah nya kudu di paraban ku aing meureun bisa nyatu sorangan belegug. Nya meureun jalan jelema teh ye kudu dahar, kudu jajan. Ganekeun cepet ganekeun. Heueuh naon atuh sia teh. Maneh teh meureun gablek pamajikan ka dinya teh hayang beunghar nya da disangka tuyul. Tiba heula ngumpul eta beunghar teh balangsa kana ka hutang teh 10. Cakaian sia jurin. Makanya nyebutkeun ka aing tuyul sia juga buta ijo. Buta ijo. Kita kemplang siap kurang ajar. Ayo balik cepat. Tidak. Tidak kumaha. Ayo.
Ini masih suami saya. Suamiku. Tahu tak, suami ngakanan wae takut. Surup janya lah. Surup jengaran we ijem. Teh ngarung hati ngaran ijem teh. Kemarin, Naon cari hargana ijem? IT Indonesia. Aduh, ari ijem. Ijem teh sokan di jalan remput wae. Seluruh Indonesia dijemputan kami bawa tuh kata migrasi. Transmigrasi. Aduh, ampun. Dulu, baik jalan pulang. Ada ini anu edannya, baru anu edan anyar kamu bawa. Coba kali. Naon atuh ieu teh datang si teh jem bener si teh. Rek naon minta duit ka aing atawa aya nu gering di ditu. Yo, bapak urang gering. Penyakit nak kutil segede teko. Kumaha coba carana yo, takkan cakeun. Dina naon kutilna teh. Da sapanjang aing kelanan sapanjang aing ka dieu mah da hari teh keur sehat. Sehat, nya meureun ada penyakit atuh malu penyakit. Heeh, aya kitu. Ada kuai. Nyaho dek datang penyakit mah teh nyaho dek eueuh. Oh, Jendol. oh, dina naon, dina kelek. Nak kelek segede teko. Kutilna teh. Atuh nalin dikeureut ku sia. Akan. Naon? Cacakan kolotna kutilna segede teko dina kelek. Heeh. Komo manehna pantes aja dina bool. Aduh, ampun teh mau dikata. Kudu nyari sama yo, kalaki maneh teh. Baheula mah boga penyakit. Leuheung keneh kutil rada alus beungeutna jeung sia mah. Nah, aing boga penyakit naon ieu sia? Ai bare tau geuning keur barang mimiti. Wah, penyakit naon? Salompang ge mung cenah majar teh boga penyakit ieu asa lompang ge karasa gundal gendong. Aduh. Eta mah sarua aja gini lagi emon. Aduh. Ampun teh. Karasa kumaneh karasa geus kawirangna. Kita teh ka dokter, cek dokter teh kita teh penyakit ginjal. Ya mah kapakta kudu dikabir. Oh, syukur lain kedira. Naon teh. Lain gurak-gurak nya naon teh? Nuju nuliskan ieu masalah pembukuan. Pembukuan naon? Oh, biasa we buku asupan, buku bobokok, buku Hari kitu. Diselehan kebon awi. Hah? Diselehan kebon awi cenah kepae da warisan kita aya naon keur maneh cenah kebon awi kopet sakal bukuna cenah kitu. Bukuna bisa dicegat nya. Nya. Aduh, ampun teh. Ulah dua diwaris teh. Oh, syukur da. Cenah ulah da eueuh deui nu. Saya jangan kopet kumaha ojayan cenah tak ulah teh kitu. Lain ieu. Hah? Lain datang kali teh saya pan ente teh RT nya. Nya. Jadi saya teh boga keperluan ka pangresa maha RT. Atuh mangga. Jadi ini lebahan dia pan orang teh salaku RT teh wajiban. Wajib ngamankeun geus aya nu pasea. Geus aya nu itu jeung ieu pan RT anu perlu tanggung jawab sanes. RT mah jarianana Heeh. ge. Lain Naon? kieu. Ari soalna mah soal saya teh ya pan. Oh, Ayeuna urang silih belaan panjai kungsi harita. nya. Kungsi. Kungsi nyanu. Si Ibina kemana euy? Hah? Si Ibina. Maburnya tak kamari ke gua poe. Ari kitu kunaon sih? Atuh pira soalna mah rek dipaehan. Aduh, bos jai. Lain tepira. Bisa tepira, jadi lagi paehan. Model di uing, model tepira kagak lagi jetum. Nepi kapae. Aduh, ampun deh. Lain ayo uing teh panyanung. Heeh. Kawin ka si Ijam aing aduh ampun ai. Si jam tadi kawin. Ampun. Talin ke bogoh-bogoh teh enggak aing ngadeket ya yang utah. Hari melitiku yang taiku hari diwadahan
Jam. Aya naon, Dimas? Aya naon? Tuh, kurang jauh-jauh pas ya. Tempok, sakit kami geus eueuh. Bina-bina teuing teh racun dunya mana teh beungeut teh persis jiga racun. Ih, racun. Yo, lalaki urang ge leungit meureunnan. Mana teh lalaki urang keneh meureunnan. Oh, lalaki urang penting nama. Ka dieu teh. Moal aya tungtung pas nya parere omong ka dieu lah. Diuk dieu nya teh. Sok, rek diuk, nangtung. Coba. Aing mah kakara, saumur-umur aja maneh teh datang ka dieu teh nya mah ijem sih atuh ulah pertengkang kitu. Jeung ulah Pokona teh mah kumaha perbumi topan, teh mah topan. Perbumi galak, teh mah oge leuwih galak. Ayam jago naladungan. Ayam jago naladungan. Ya, di mana-mana aja nu ngaran teh mah ka perbumi teh kudu sopan. Perbumi bakal sopan ka teh mah. Sok ayeuna rek topan perbumi mah. Kita mah kumaha pertema. Ayo persoalan pertemanan. Kumaha persoalan perbumi. Ya, kali gerak. Kali aku jangan gitu. Kudu diuk di launan mana urang teh? Lain eta di meja lega aja. Meja, teh anu kitu meja. Mana kan kitu ra gaji. Bang bale awi meja. Da urang teh belagu buta huruf teh nyau meja. Eta teh aya riwayat bare aya riwayat ieu teh. Riwayatna. Ku museum teh ditawar 18 juta ieu teh. Lain tinggal teh harus ya duit. Ya juta naon, juta kimin. Lain kieu ya. Pengen jem. Dipikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa kami teh asa teh jajaten kumaha teh. Oh, memang jadi dah urang mah deui Sri Kandi. Da beungeut maneh jeung urang teh alus urang tapi aneh. Kateponna salaki urang teh dijieun-sieun kumaha teh pogo. Ih, pugu da urang mah tadina baheulana urang urus jiwa seni. Urus jiwa seni. Mah teu kacari kudahi kepentang kuas marati minta ka urang. Ai kitu lain urus sinden. Aduh, sinden geus terkenal geus moyan bikin-bikinnya. Oh, ieu teh sinden anu geus moyan. Yo, ayeuna urang barang kawin kasih cepot teu daek gawawak-gawawak teh. Ari baheula Kalau si cepot mah sok rajin gawawak aya budak liwat di gawawak. Ayo nama kieu we jamnya. Lamun urang papasean moal aya tuntungna. Nya bari na udah gunana. Taruh aja bulan teh rebutan catur tanpa bukur. Saeta. Heeh. Bukur ari ngarti mah. Urang jadi sinden teh yo, lain di daerah urang wae. Keluar negeri enggeus. Ka mana keluar negeri teh? Ka Tiongkok, ka Arabia. Ijem teh pangalaman teh kungsi ka Tiongkok, kungsi ka Arabia. Ih, ai kitu. Di mana ari Arabia teh? Di mana ari Arabia teh? Arabia eta di dinya deket Jelekong. Cek. Kumaha lagi? Ya, ijem dan itemnya. Kucing maneh hayang kitu diajarin deh. Hayang bisa ngiding, bisa ngiding jaipongan kan? Iding jaipongan? Jaipongan. Makeun. Ya, kan soal iding banyak. Tapi ulah ngadukur ngomong hungkul, ulah ngadukur nyarita jika nu capetan bisa nyeuneuh cing rek mecakan. Semet mana pengalaman nyeuneuh eta ulah bakal lupa cara ngiding. Hayang mencak. Nah, sa imam jeung eta huntuan ka tumpang pilih. Yo, ari soal torana ulah dibandingkeun kana huntu. Beda deui lupanana, dina torana tenggol, tunggal tenggol lah eluk. Yo, bikin teu nyaho, sinden. Ngarah kudu nyarita mah bagian Jakarta mah teu kapake engkejen mah. Saha nu kapake? Dipentingkeun wae urang kapake unggal taun oge asa rek nyawa ge. Atuh kieu we atuh ijemnya. Lamun nya ijem fungsi jadi sinden sohor, eueuh boga maruk model ijem teh panasaran. Tapi hayang ngadenge cing ngaran lagu dina sinden lagu naon lain hijina. Oh, rupa lagu sinden mah. Lagu naon wae? Oh, nya lagu naon anjeun aya mah. Aduh kumaha lagu ajan? Teu aya deui. Seet ulah minta deui teh.
Aya deui. Saya deui teh. Naonnya? Yang baikna. Aja bana lagu anjeun lagu naon deui? Oh, dangdut aya. Kumaha ari lagu dangdut? Lagu dangdut rupa-rupa dangdut mah dangdut Sunda. Erek lagu band. Dangdut Sunda? Geuning ayeuna aya lagu kalangkang. Kalangkang. Terus Kalangkang juri. Cing. Ulah, aya mah kieu banyak jamnya. Lamun urang papasean moal aya tungtungan leuwih hade urang duduluran, teu hayang ngadenge sing. Lagu naon wae sing? Lagu band aya. Lagu band ngarak kudu nyarita mah penyanyi band. Eta musikana empot. Naon pod? Penyanyi pop fungsi. Anak ieu kana band, naon teh band? Teu nyaho band. Ari band teh kumaha? Benjol sagede-gede kieu. Ya tulah kudu nyarita hungkul emben nyanyi. Guru teh aya deui geus ajeun, sing salian lagu ajeun. Dangdut Sunda aya. Kumaha dangdut? Dangdut Sunda. Heeh. Aya, manuk dadali aya. Kumaha sih lagi? Alah. Eta teh riwayat, ieu lagu manuk dadali teh. Kumaha lagu manuk dadali teh sih? Ubu we ngarak kudu nyarita mah urang gowok nyinden teh aki-aki sareuring. Aduh, keur ijem ngawi aki-aki mah rewek. Cacak aki-aki. Eta. Kumaha mun nini? Oh, ini mah komo abret-abretan. Pengen atuh laki kecilnya. Yo abret-abretan sote ini diseureud salah. Kalah naon? Ala jengkong. Ijem. Sing hayang ngadenge lagu teh kumaha teh? Manuk dadali teh. Manuk dadali? Heeh. Aya tuh. Nu kumaha? Heula atuh da urang teangan heula. Ieu na turupanana pan kudu ngahari. Hariring lain haring. Dehem. Oh, nya dehem heula. Aya suara mentong. Itu aya di dehemkeun makan urang lancar. Lagu kumaha sing dengekeun? Manuk dadali. Heeh. Masakna pulupur jauh awang-awang manuk dadali gitu. Saya tadi tanya pertikeun anak. Manuk dadali. Entrep dinu na. Saya dina lagu ieu teh hari dina wayang lagu geger sore. Masih geger sore. Eta gitu lain bisa mah sih nanyakeun. Punya eta urang mah aya sateh geger unggul gegeran lain geger sore. Naon teh gegeran? Ayo, anu kumaha gegeran? Nu gegeran sagala nurutan, naon batu nurutan urang milu. Oh, lamun aya nu digebam misalna. Gelo. Yang memane jadi gelo. Eta. Ayo nama urang. Ayeuna urang ulah kagok babarayaan, jem ulah kagok babarayaan. Maneh pangalaman tina nyilen. Kami malah pengalaman tina jadi paraji. Oh loh, maneh teh jadi paraji. Heeh. Tong ditanyakeun pengalaman namanya panjang teuing. Heeh. Geus ayeuna mah nyilen lah yang ngadengikeun suara maneh nyilen. Maneh paraji, apa dicana engut. Ayeuna mah urang rarageman kumaha carana. Ya urang salaki, nah maneh anu rek diserakeun na urang. Mending cek urang mah maneh diserakeun. Aku lain ngelehan maneh jatuh. Geus hakan ku sorangan tadinya. Lain ijem ya. Tinggal di mana boga naon salki kami teh enak tanya aya barakanya. Kita mah acuh ka kami teh. Oh, nya eta mah kurang ieu na meureun. Ayeuna boga naon sih? Kurang buli-bulian. Eta beungeut maneh make susu. Oh, lain tutup deui urang. Geus rupa-rupa diasup-asupkeun ka awak urang. Alah, naon wae di antarana? Di antarana kawat, jarum, paku. Tutup wae awak urang.
Tanya nama waleh ijem teu ngarti. Da ayeuna ijem kudu sadarnya gerayung ngeunteung gerayung. Ayo. Ayo ngeunteung nya ijem kudu sadar. Sok telepon ngeunteung beungeut ijem jeung beungeut ece alus mana? Alusan urang geuninga. Mane mah teu beda jeung kokok belum. Eta maneh nepi ka teu sadar kitu eta kamaru. Ayeuna mah geus ulah-ulah parare omongnya moal aya tungtungna nya. Nya. Bener? Bener. Ayeuna mah leuwih hade urang sopan ngomongna. Oh, sopan. Ulah ngomong kasarnya. Nya ayeuna mah batas ayeuna ulah ada ributan. Ayo ijem. Kah cece. Ari ayeuna teh parantos sabaraha warsi atuh sareng pun lanceuk teh. Parantos cenging tilu warsi. Kumaha karaosna kuraye eta sapanjang 3 warsi. Karaosna teh senang subur makmur. Ari aja mah bunga. Ijem. Sapanjang ayi dipihukumku salaki ece. Eta dirisikuan sabaraha tadi. Sadintena. Agung abdi mah. Sabaraha. Nya eta sih dugikeun ka kapal terbang mah kapeser bani ku deudeuh-deudeuhna. Salaki ece ka abdi bani ku nyaah-nyaah kana. Hayang naon ge abdi mah dilaksanakeun wae. Kamari we kamari hayong kareta. Ah, dipangmalikeun tuh ngajugrug gareupeun imah. Asal tinggal daek ge marabanana. Banyak kereta di parabannya. Lamun kitu nyatana bener pilih kasih. Jadi kamari mah segala kahayang dikubu. Ih, cumpona. Ai jem. Ece nyuhkeun bantosan ti ayi. Da ka ece mah tos acuh manehna teh boro-boro ngarisikohan malah suang ece teh dieclok. Tuh nya. Eta beunang diolo ku lalaki teh. Benang dirayu, eta teh rayuan sendal jepit. Astagfirullahaladzim. Ayi, ini eta dina cepil ayi teh suang aceh. Mana? Eta nu diango. Menang meuli euy. Ngaku. Teu bisa. Teu bisa eta suang. Apa gitu mah ceh? Kumaha? Aduh. Angger kene ieu para sia kita tadi untung teu budal oge. Sabarangan wae. Ya. Kami teh can nolong eta teh aduh yang ngelon aja datang ka beneran. Eta suang teh gini urang teh dipake di sini jam. Heuh, eta mah dieclok ku dewek. Bulanjaran si ijem harita teh kapan minta diserahkeun, diolah-olah ku suweng, ulah wae minta diserahkeun ayeuna. Sabab kudu minta dihampura heula ka maneh, tah ayeuna nu rek mereskeun teh Pak RT. Ngomong si cek moy ci. Saya. Yo, Abi RT. Pak teh? Hah? Saha ieu teh? Di Aom. Aom naon? Aom Jatuk Prami. Jatuk Prami kumaha teh ngaran teh nu balai atuh buru teh. Apaan nang wae tengah ngos sastra. Itu emang jahit ya jahit. Nya. Oh, ubar saresma. Hah? Ubar saresma jahit teh lain. Nya bareto. Hari jahe, jahe, hari itu irung. Nya. Lamun irung mepet popokan ku jahe heuh. Nya. Jahena tapi nun teu mereket ya mah. Jahe nu lempeng. Aya nama mau mawi manjai simping ka dieu. Kan dia teh kieu nyai kaduanana nu mana nu jenenganna nyi Ijem. Yo, ieu saha ieu teh saha? Pak RT ya teh. RT nya. Saha jenenganna? Wah, pan dia geuning. Oh, jai. Nya. Mun teu leunang atuh tambahan ulah sauted ngaran teh. Oh, atuh da sautet oge asal bisa ngagawekeun anak halus ngaranna. Jai ditambahan ku op jeung o jeung ang. Jadi Jaipong. ya, nyai gelis. Hah? Kunaon jadi ributan wae. Tapi teh teraos Pak RT. Teraos kumaha? Kapayangkeun ku Pak RT suang abdi geura tempo suang abdi aya di Maru. Oh, coba kayak di Maru. Kuringan menang nganjuk Keun wae eta mah nyai aya nama kudu beres, kudu roes sakadarna. Atuh dicandung mah da geus biasa kitu. Biasa dicak kumaha Pak? Anu kolot mah harak. Oh, nu kolot harek cara kumaha? Ada gong, mana ada dasar ada gong. Maneh nu beda gong mah suka rebut. Ada nanya pokok aku mau. Jadi salah. Gara minta dihampura ayeuna sok buru-buru kanya. Maneh ridho dicanung teu?
Tanya kena kasih ijep. Jep maneh Ridho. Ayo urang mah nasi urang di salungnya. Suka wae Ridho. Oh Ridho. Ridho. Ari maneh deui Mas. Ada geus kaparah ayeuna mah. Heuh pek atuh keur saling hampurakeun aya nama urang teh barengan teh. Mas ya. Langsung adina. Tuh Pajai nuhun atuh Pajai kuring ieu bisa dibereskeun. Atur nuhun atuh ieu keadilan teh jadi kuduaan meureun tos kahartos aya namayan kewajiban teh kitu tumarima kana takdir. Cak kitu geuning nuhun pisan ya.